sampah Ciangir. Tuh, di pembuangan sampah Ciangir, Kota Tasikmalaya. Inilah suasana di Ciangir, di TPA pembuangan tempat sampah terakhir. Kita lihat gerang-gerang guys. Ada yang ngangkut sampah. Ibu tos kekengingan seueur, Bu? Hah? Tos kekengingan seueur? Ujung-ujung kita nama sakieu eta. Ya bungtosanana teh tah. Janten ieu teh pilihaneun ieu teh. Oh, masih kena pilihaneun. Mun ieu tah. Mun kieu tah sara anu kararieu tah. Mohon. Ieu teh. Oh, dipisah-pisah. Mohon dipisah-pisah. Tah ieu sareng nu kieu tah. Upami nu kieu mah kieu we wungkul. Upami plastik eta dicalna sabaraha, Bu? Plastik ya eta pajangnya plastik. Nah, marirah ayeuna na teh. Oh, marirah. Kardiat nu kieu teh 500 tah nu kieu. Mohon. Nu kieu mah 1000. Waktu plastik maloba kok. Seueur ari plastik mah ngan anger Kedah dipilihan pangintennya, Bu. kan plas eta teh karesek teh tapi kada kekengingan sakarung sadinten teh da. Mohon. Semangat terus, Bu, sing sehat, Oh, iya Bu. lagi gunukeun nanti dia nya, Bu. Ah, na di sana kudu kami teh saung da disimpan di dieu can aten deui kana nu bau. Bios Ibu nu bau ge nu penting mah halal, Ibu. Iya. Mohon. Pamitos janten artos mah teu bau dan ibunya. Seungit. Ayo berangkat atuh Jan. Mohon Ibu sing sarehatnya ibunya. Amin amin. Ibu berangkat. Diganti permanen ge. Ya, ayo lamun aya saung-saung ngamai kan ketika ini juga tidak estetik. Ya, belum, Bu. Pas mau hari itu ke mobil lajang ke mobil lah hidupan dulu. Aing teu maju-maju ya mobilnya sudah.